Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Abah Irwan dina channel YouTube Abah Irwan dina acara Oseng obrolan singkat eng. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna Abah kasumpingan nonoman anu insyaallah kurang dibuat pengalaman salam ieu aktivitas sapertos kumaha tantos aya pulungan dan kanggo urang sadayana. Wilujeng sumping yang Hilman namanya teh dan pamina Facebook mah saha namanya teh? Hilman Rahman Pranawijaya. Saya teh gitu Bapak. Aduh, Hilman Rahman Prabudilaya. Wow, Poe tamah abot teh nya. Aduh, atau non yang Hilman tiasa sumping ka studio Julu Iman. Dia Abah Irwan di dia. Tantos pangitan seurang anu kedah ku Abah di kali ya kanggo baraya sadaya tantosna. Yang Hilman salami ieu aktivitas naon wae? Aktivitas abdi salami ieu mah nya kieu we Bah abi mah gitu kan janten bingung nyalira abi ge Bah gitu kan. Oh, janten bingungnya. Amun seueur teh naon tah kita nama kalasan nuju sibuk nganggarap kesenian. Eda gaduh channel YouTube oge nya. Leres Bah. Channel YouTube Sunada Creation. Tah. Sunada Creation teh naon wae atuh kontenna teh? Musik kalasan dina YouTube mah nonjolkeun musik gitu Bah. Musik tapi Sunada emang ras konsentrasi dina musik ngumpul atau napi dina bidang-bidang kesenangan sanes. Kalasan abdi mah dina Sunada nya komunitas Sunada teh nganggarap sadayana anu berbau Sunda Bah khususna nya kesenian tradisional Sunda Sapertos naon wae? sapertos musikna dina upacara adat jelek katolahna gini Bah sedeng si Ambon sok heboh eta sok hebohnya kanggo mapag calon panganten gitu nya kanggo ngabagiakeun tamu-tamu gila anggeus medal ti bola wetan nantrat nyakra. Aduh, apa teh jadi sono yang ngopi upacara adat teh. Magi gara-gara aya corona taruh upacara adat. upacara goreng adat aya nama upacara goreng adat. Masa oge banyak ngagarap dina upacara adat. Terus seni naon deui? Karinding musikna. Karinding sareng karawitan. Degung. Musik modern oge dicampur adukeun apa gitu modern sareng tradisional dijikeun ras deui aya di hiji deui paling naon tah ayunu diangge ikat Sunda oge ngagarap atanapi ngagojo ge ikat Sunda oh urang bualah hiji-hijinya dana perkawis kesenian tari sareng non karawitan berarti eta sok tampil gimana wae. Karasan tampil masuk dina event-event lokal paling banyak event lokal khususnya di Tasikmalaya lah melanglang buana tamu nyaku keterbatasan teh berhubung abina aktifna sareng generasi muda aya nu kahalangan ku sakola teh ane anu kasar budaya gitu nyesuaikeun lah event oge sok aya wae nu bisa oge cuman abi oge teu sadayana nampina teh ditinggali heula gitu Bah ningali waktu sineh nama urang kali aya gitu nyesuaikeun upami dina musik terus kemana wae di musik dalam musik mas sami wae Pak terus tadi masih dina event lokal lah di kota gitu kan dina aya event misalkan perusahaan bikin event kita event jalanan kunaon make nyandak dina kasundaan ya pamian anu wah kumanya Bah anu khusus nama penginten abi orang Sunda gitu kan orang Sunda terus karena seni budaya Sunda hoyong ngiring ngamumpule sok sanaos abi ge aduh terang gitu naon Sunda teh naon seni Sunda teh terang pisan tapi nya hoyong lah belajar gitu sambil belajar hiji-hiji nya terang oge lah Sunda salit-alit mah nya juga dalam kesenian pernah oge gitu kan sareng ahli-ahli seni tokoh-tokoh seni deui nya ingin deui ilmu sadanu pat utannya mah kareus urang teh jadi orang Sunda
dari usaha deui lain rek lamun teu kurang gitu nya. Ya nama ulah bikin Kak Jati nanti Mbak ya. Jati kasih Juti tah gitu. Galepok gitu. Cuman tadi alasan panginten alasan orang nyana karena kasundaan sabab orang beres jadi orang Sunda. Paminah konten YouTube sami musikna musik-musik Sunda. Dina konten YouTube oge anu saaratos digarap mah panginten musikna mah kapar mah gitu kan lagu modern lah yang lain-lain menuju viral gitu menuju trending di YouTube gitu kan. Cuman kemasanana beda Bang. Abi nyana warnana sesuai sareng basicnya tadi dina Sunda gitu. Senen musik mah aya kasundaan sapertosna contohna panginten ngalebetkeun karinding, ngalebetkeun suling, sareng sajabina. Kolaborasikeun sareng alat musik modern, gitar, drum, lah dikemas dan musik kontemporer atau sabaraha album antara pito sabaraha judul numparantos kurang di non dibagikeun dina channel YouTube. Dina YouTube mah dan namanya Pak janten ayalah panginten karena genep 7 nama gitu. Nambean teh nambean sabaraha alami eta teh. Nambean dina YouTube mah abi aktifna na YouTube teh ayalah 2 sasi kapan terna. 2 sasi atos ayat genap lagu setelah cover gitu nya terus produksi berbentuk video klip ayeuna Jahil mah dina anu ngiring jeung urang ieu ka Sunanada di mana wae kamarakan alasan Sunanada teh di anu ngiring namanya di daerah ieu apa khususnya dina kepemudaan Karang Taruna panggilna katalah nama Karang Taruna unit 05 Tugu Raja. Oh da Redohana teh di Paliaman eta? Di Selawi. Di Selawi RW 5 Kelurahan Tugu Raja. Dan Cihideuk. Jadi unit Karang Taruna ngiring gabung aya anu namina Sunada teh. Sabaraha nih urang kali anu ngiring. Jauh nanti lumayan geus Pak aya pangumutan. Bias kami dia tanggal apa ini? Yos, sok di absen kan sok. Corona dalan. Mohon. Isolasi yuci. Kan usup ayeuna mah di absen. Kami nama teh sampun di corona geuningannya. Maka bisa seberjami. Alasan ayalah Bah panginten kana 20-an mah. 20 jami. Berhubung kita mah sanes hiji grup musik atau hiji grup anu dibatasi ku grup gitu. Bae grup mah kan mung kabatasi pisan jadi tapi bikinna komunitas. Cuman tetap di bawah naungan Karang Taruna Gradasi unit 05 pamiti luar wewengkon Selawi gitu nya tiasa teu nonoman ngiring gabung sareng Sunanada. Alasan aya banyak tapi cenah tengah lingkup dina idinya hungkul di wilayah abi hungkul gitu kan di Selawi gitu aya oge anu di luas terus di Paseh di Abo gitu kan mungkin daerah ngiring oge di Awu di sekarangan alhamdulillah gitu Pak ku abi ngabentuk ieu hiji wadah gitu kan aya oge anu di luar gitu kan sanes di lembur abi hungkul anu di luar oge ngiring gitu hoyong gitu gabungnya abi masa umumna abinya pribadi gitu abi pribadi mah nya dingah pisan gitu kan ku abi dirangkulnya mah enggak ubami resep ayo urang pisan emang anu salajana jangan ya gaduh impian naon kanggo Sunada khususna impian Sunada kalintang seuneu tempatnya anu kahiji mah arah generasi muda langsung seudeuh oge gitu sareng kali sok apa aya teh di luar nya mudah-mudahan mah anu di luar oge katarik gitu karena katarik lah hoyong gitu ngeureum gitu khususna nya di lingkungan abi heula gitu nu sekitar kan saat anu teu bikin cadet sareng impian mah nya hoyong langkung biasa maksimal dina naonnya Pak dina kita teh ngasilkeun karya mah produksi karya mah hoyong maksimal supados kumaha nya nyebetan apa kepuasanana gitu kan karena ya nama kita berjalan dengan naonnya istilah nama saya ayalah Pak fasilitas untuk menunjang gitu fasilitas untuk menunjang nya sarana-prasarana kilang gitu kan tapi eta sanes salahna mudah-mudahan luar biasa memang kedah gitu sok sanaos prasarana teu ngadukung atau napi non prasarana ge teu ngadukung tapi ulah dibikeun ka ngahalangan urang teu berkarya. Nah, Hilman tiasa teh tah urang ajak ya nonoman sadayana anu nonton di dieu supados tiasa terus berkarya
aktivitas natas aya anu positif ame jasa ngababantu hal anu negatif sok kurang ajak lah jadi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para generasi muda. Rames. Alhamdulillah serta cenah hatur nuhun ka Abah Irwan atos ngangkat abdi ka ieu. Simpuring kumajak kasadayana generasi muda khususnya di Kota Tasikmalaya. Ayo urang sasarengan kamu mulai budaya Sunda lamun teu urang kisah hadri. Ulah numbuan engke urang kudu boga itu, boga anu, boga ieu tapi ayeuna urang mimitian. Soalna aya istilahna kieu keteranganna panginten mulai heula we heula gitu. Cobaan we heula gitu. Ke masalah itu mah sarana prasarana fasilitas mah insyaallah teh oge bakal aya. Bakal nuturkeun. Ayo atuh nonoman sadayana di mana wae ayana urang teras aktif ada makarya wabil khusus panginten urang teras terjun dina seni kasundaan margi budaya Sunda anu kalintang akhirna budaya Sunda anu kalintang luhurna bade kusahari saya urang budaya Sunda insyaallah baris nanjung keur anjeun atur nuhun ya Hilman karena waktosna apunten dari sebulan ke bawah Kayak batahna lah Bang. ya insyaallah lah nuhun Amplop atas nyala ka bisa. atas alhamdulillah eta mah jalannya nitip amplop nanya nah karya sadayana sakitu anu tiasa kasangekeun dina kasempatan ayeuna hatur nuhun kana paratosanana non oge parantos ngalikeun sareng subrekna insyaallah urang tepang di dina acara anu sami sakitu rupina akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi